disebutkan. Agus. Itu si Agus. Ayo rombongan si Jaka. Geneng jeung si Wangi jeung si Mayang berarti nu nalian arurang teh nu si Mayang jeung si Wangi. Heeh, sugan. Nya. Mayang, kunaon maneh nulungan si Agus? Berarti maneh nu nalian urang? Pan mantak ditulungan teh si Agus teh pan kabogona si Bulan. Jadi we ku arurang ditulungan. Pan maneh teh geus jadi grup urang. Pan aya jahat mah urang amal asup ka grup maneh ieu. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Kenal siapa ini? Urang icing jeung Uwa. Ayo bantuan nangan anak gua. Yuk. Ayo, gaskan. Ulah, ini mah orang ngadu jurus. Terus angin puyuh. Terakhir orang keluarkan. Sia-sianya deh. Oh, siap. Diajar ka Bah Gondrong teh. Udang. Wak. Abandana Uwa ayeuna rek ka mana? Nangan anak gua. Ka mana? Mana we? Buatan nek nangan urip pamajikan gua. Bukan anak gua aya keneh. Ari kitu mah curang bantuan we Uwa karunya. Ayo. Pokona mah si Agus kadieukeun. Mayang keluarkeun jimat anu tini ireng. Heeh. Manehna ditaruh kang urang. Nini ireng tulungan urang. Nini ireng. Ayo urang lompat mumpung maranehna ngagaloler. Yuk. Atuh itu teh urang sares ya anjay. Dah, coba itu nyeri leungeun. Tunggu. Ayo coba dah. Mayang, maneh kunaon? Tuh bisa ini. Pokona mah si Agus kadieukeun. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Makasih.